Lemah nusok julid ka batur mah kudu dibere lowongan pekerjaan. Mata kitu ge manehna eueuh gawe. Tahun geus ganti ari hutang teh dibayarkeun wae. Mana teh nginjem duit apa minta sumbangan? Aya babaturan? Aya pangabutuhna hungkul? Mang Daud arek ngawinkeun. Mang Ojan nyawak sero. Kana udud osok mentingkeun. Ari budak hayang jajan tara di warung. Mane sibuk kuruskeun hirup batur. Ari hirup sorangan anak muradul. Oh iya, ini sok ngagoreng jelema, tapi masih kene sok aya butuh. Terus? Nek ti kairahangan kitu wae. Ari baheula lamanya budak leutik teh sok oorokan. Ari zaman ayeuna mah laleutik keneh geus baroga orok. Maaf ya, aku tidak sempurna. Kalau kamu nyari yang sampurna, pacaran aja sama Udud. Kaci anten melibaneja, sapurotan di jero WC, unggal dinten katinggal balanja, ari mayar semetan menih hese. Batur mah kapanasan teh ku matahari, ieu mah kapanasan teh ku milik jeung rejeki batur. Mah beuki sakoteng. Iya. Aya baju soek anu teh percuma boga salaki ganteng. Lamun tara daek usaha. Wios teu kasep oge, nu penting mah daek usaha. Dengan nafkahan mah ku acis sanes ku rarai. Zaman ayeuna mah geus tara kadenge jelema nu ngomong ngiring bingah di saat nempo batur jaya. Lalobana garoreng hate. Teu kaop nempo batur sukses. Garering hatena teh. Meuli bayam di jeun laksa. Aya THR-na di jero WC. Pas nginjem meuni maksa. Ari mayarna sok hararese. Nyen ager jengki oha boga pulah deket batu sing bager jadi mitoha tong sok kawilah-wilah kami nantu. Ongko jeung babaturan tapi sok sieun kasaingan bodor.